Assalamualaikum Sara. Aya anu tos terang teu ieu namina naon? Ieu namina turubus. Aya anu kantos naon oge teu? Nah, ayeuna teteh bade nyobian masak turubus angge santen. Nah, Sora, anu turubus tadi teh lebetna teh kieu. Anu tadi na 2 beungkeut jadina sakieu. Nah, Sora, dipotonganna juga kieu. Bahan-bahanna cabe berem, bawang berem, bawang bodas, muncang, gula setengah sendok, pecin, sareng uyah, sareng santan sabungkus. Muncang, bawang berem, bawang bodasna direndos ku coe sareng mutu. Nah aja iya angge elap soalna pilih leueur. Entos bumbuna lemes, ayeuna potongan cabe. Ayeuna hurungkeun komporna. Bumbuna digoreng, nepikeun ka ambeuna seungit, teras warnana koneng kaemasan. Lebetkeun cabe saalit-alit. Lebetkeun turubusna. Terus diaduk. Lebetkeun cali. Terus diaduk deui.
biasa nepikan ka ngagolak. Dan santena hebatkeun sadayana. Lebatkeun uyah, gula, sareng pecin. Teras diaduk-aduk deui. Masak turubus terkedah lami-lami soalna turubusna hipo. Hipo. Langkung saena turubusna tong lami teuing diaduk supaya angkin teu bubuk. Nah sora sanaon bahanna saayana tepina enak pisan sareng nikmat pisan. Cekap sakitu heula nya video dinten ayeuna. Hilap, like, subscribe